Talur ayeuna arek maraban si Mingcu geus rada lapar digana anu arek marabna si eta nya tah kating bukan atuh tuh ba kalah bingungan nempo nu kamera ting du kating bingungan anu ngamerana ieu ola pasti daun sampu karena daun sampu sih mah. Moal waka dikeluarkeun kebe sina gedean embena gitu gedean dahar naga buseng ting kumaha baraya sahabat ibi akang nyai eteh ade-ade erek etaan yuk duka ting. Pokoknya seperti itulah penampakannya. Penampakan deh. Ini makanannya cukup dengan dedaunan ya, rumput menjadi daun singkong muda bisa saling campur dengan kelapa muda kalau bisa ya.